makan nih mah bos. Ayo. Lu boga duit. What the fuck? Duit. Nah, 1.000. Balik ke. Nah, iya lumayan. Balik. Karesel barudak eueuh aya ieu tapi itu bisa diajak omong. Anda ieu urang ajak omong ku urang. Kenan maneh di jero poek teu? Aing hayang cupang. Teu eueuh duitna euy. Duh, duit saya lumayan euy. Tapi kan udah mah butuhna ge 10.000. Ieu kurang 5.000. Ah, jadi we sarua-sarua kene kurang. Atuh, kumaha mana teh? Kenaon sih eta teh? Pan eta teh kamari nu malak urang. Kenaon eueuh gawe ngeblojeng kuburan. Kedaen rek balas dendam urang. Mana di jero teh poe teh? Saya taruh nggak jawab. Tidak kue iya yang mantep percaya. Mana bilang nggak jawab? Orang menjawab. Orang terima teh gara-gara halakan wae jelema. Ane hayang kawas urang. NANI? Amun mana hayang disiksa kawas urang. Tuluy malakan jelema. Orang aya batur. Di mana bener nu ngajawab teh? Mana disiksa di dinya gara-gara pas hirup mana malakan jelema wae. Urang teh disiksa di teh gara-gara malakan jelema. Mana hayang disiksa kawas urang. Tuluy malakan jelema. Adawa ane arek wae didudut ayeuna. Enggak, enggak dudut. Mama. Puas aing madakna tong wani-wani malak aing. Nyeri. Onan aing mah lompatan. Terus marane tobat ulah malakan wae. Nah, onjol kitu. Geus marane ulah malakan deui atawa ulah ngajak urang deui. Geus aing urah. Alik, mas aing mah kabur deui. Naonnya si eta nya, Bos? Maaf deui yuk. Ayo urang malak deui.